jalma anu sok datang ka pamarentah bari DP-DP tujuanana rek nyokot kauntungan padahal eta teh bertentangan jeung syariat agama, maka eta jalma kaluar tina ciri alimil akhirah. Lamun cek di dieu mah disebutna ulama dunia, ajengan dunia, masyarakat dunia. Hiji berarti ajengan atawa jalma teu meunang datang ka pamarentah lamun tujuanana DP-DP rek menta keuntungan bari bertentangan jeung syariat Islam, syariat agama. Berarti bisa dipahami lamun datang ka pamarentah menta bantuan jangka maslahatan agama bari teu bertentangan mah eta mah menangnya. Teu satiap datang ka pamarentah ka pejabat jadi doraka. Lamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji sinaran syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinaran salam mugia sapapaosna dilimpah curahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kula wardina para sahabatna tabi'in atba'at tabi'in, bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Mudah-mudahan ngingkeun syafaat anjeunna, amin ya rabbal alamin. Dipayun sedaya ngaturkeun nuhun ka pengatur waktu pangjajab acara anu parantos nasihan waktos kangge ngalajenkeun hancadasan pantasawuf anu dicandak tina kitab Kifayatul Azkiya atanapi Hidayatul Azkiya. Namun saja acana atau sariyang-sarayana sejumlah anu nuju tadaramang boh tadamang dohir atanapi batin. Mudah-mudahan saenggalna ku Allah didamangkeun oge putih damangna sing ngajantenkeun wasilah kana naik darajatna munggu Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna kasajumlah anu parantos sedekah infak ngaluarkeun kana harta bandana anu dikhususkeun kangge nyodakohan sepuhna anu parantos teh aya di dieuna. Eta oge sami pamudah-mudahan sedekahna sing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala oge sadaya pangorbananana sing digentosan ku nu manglipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah nas'aluka Allahumma al-ijabatal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Allahumma ja'alhu wasir wa taqabbal mithla thawabi ma qara'na ila arwahil madhkurina wal maksudina amin. Haicana kantun wayakunu munqabidon anis sultanidha. Aya kependak tos terek tamat deui nya alhamdulillah. Sargala itu wa yakun anisul qanidha Allah yakuna alaihi yauman Bismillahirrahmanirrahim. Gak tingali ka dieu amih derek bubarnya. Masih keneh nyarioskeun dina ciri alimil akhirah. Ari alim teh anu gaduh ilmu, ari akhirah teh akhirat. Anu gaduh ilmu, ilmuna candakeun ka akhirat. Berarti urang ya dia teh. Urang-urang sarerea. Ngan lamun ditaroskeun ka halayak ramai, lamun ditaros sahayu ahli ilmu anu ilmuna teh pi akhirateun, mayoritas ngajawabna teh tuh ajengan ahli ilmu mah urang mah teu bisa nanaon kitu urang makannya. Tiap aya masalah tuh tanyakeun ka ajengan. Lamun ngobrol jeung babaturan atawa jeung sasama ceuk ajengan ge seolah-olah nu sagala apal teh ajengan. Padahal belum tentu eta tehnya. Kadang ajengan nanyakeun ke masyarakat. Nah, di dieu dina ciri alimil akhirah peringatan kanu baroga ilmu lamun ceuk masyarakat mah dikasarkeun ieu teh peringatan jang ajengan. Ai bagian peringatan mah jang ajengan nya. Urang mah tara rumasa. Nomor kalimatna ayeuna wa yakunu munqabidon anis sultanidza alla yakuna alaihi yauman dakhila. Bahwa ciri jalma nu boga ilmu pi akhirateun
di antara teh sok ngajauhan tina DP-DP datang ka sultan. Mun ceuk kasarna mah kieu, ajengan nu bener mah tara datang ka pamarentah. Dangukeunnya bilih gagal paham. Ajengan nu bener mah tara datang ka pamarentah. Datang rek naon? Datang rek barang pentah. Contoh di orang mah teu aya ieu nya. Daya we. Bisi suudon. Ajengan datang ka pamarentah nya minimalna ka kepala desa meureunnya ari ka RT mah deukeut Pakuwu cek ajengannya di ditu ini dia. Abdi teh gaduh proyek ieu teh cik mamanawian aya naon aya pengucuran dana di mana we nu kira-kira bisa dimanfaatkeun. Ceuk Pakuwu teh aduh hese aya nama boro-boro yang di kampung yang di desa oge butuh, tapi lamun daek mah aya ieu ngan aya syaratan. Naon syaratna? Ustad cek kudu teh kitu nya biasana. Ustad kudu mempromosikeun ieu. Naon nu kudu dipromosikeun teh? Ieu sakedeung deui pan rek pilkada promosikeun calon ieu. Cek ustad teh aduh kumaha cenah ada calon eta mah geus apal sararea loba kacacadanana. Ieu mah ilustrasinya sanes diangkat dari kisah nyata sanes supados gampang dipahami. Duh Pak eta mah loba kacacadanana calonna ge dengan ieu-ieuna cik Pakuwu teh. Sabaraha kitu Pak piartoseunana lamun daek meromosikeun komo lamun nepi ka meunang di lemur ieu teh lumayan 20 juta dipotong pajak 2%. Tuh contoh. Berarti anggap we baraha 18 juta. Sakit we geus 20 juta atuh ulah dipotongnya hara rese dipotong 20 juta. Mikir ieu ajengan teh aduh mangkaning keur loba pangabutuh. Jaba bangunaneun ge loba, jaba ieu teh kasempatan hiji-hijina, perang tah di dinya ajengan tehnya. Duh, copot ulah. Gampang nama dicopot teh nya. Keun lah pirage promosikeun tinggal bejakeun we nu alusna. Ulah dibejakeun nu bututna da masyarakat mah sok gampang percaya komo lamun teh mah obrolan teh kaluarna ti gancang nama dipromosikeun dina pangajian Jumaah ka ibu-ibu nya ami gampang kaharti dipromosikeun dina mingguan dipromosikeun nepikakeun masyarakat benernya rek eta milih mah da ajengan ge ngadukung ka eta mah berarti mual semata-mata ajengan ngadukung kajaba calon eta teh alus cek masyarakat. Jalma lain ajengan wae nya masing urang ge sarua urang-urang jalma anu sok datang ka pamarentah bari DP-DP tujuanana rek nyokot kauntungan padahal eta teh bertentangan jeung syariat agama, maka eta jalma kaluar tina ciri alimil akhirah lamun ceuk di dieu mah disebutna ulama dunia, ajengan dunia, masyarakat dunia. Hiji berarti
ajengan atawa jalma teu meunang datang ka pamarentah lamun tujuanana DP-DP rek menta keuntungan bari bertentangan jeung syariat Islam, syariat agama. Berarti bisa dipahami, lamun datang ka pamarentah menta bantuan jangka maslahatan agama bari teu bertentangan mah eta mah menangnya. Teu satiap datang ka pamarentah ka pejabat jadi doraka. Lamun demi kemaslahatan umat bari carana anu alus eta mah menang da ulah sote. Tadi datang ke pamarentah bari barang penta carana bertentangan jeung syariat agama, puguh-puguh goreng dialus alus demi keuntungan. Lamun cek tadi mah sabaraha 20 juta, gede di lemur mah 20 juta tehnya. Ulah tadatangnya ka pejabat teh nah sama sakali ulah dikajabakeun tingali dinana dom tuluykeun illa linashin kajaba lamun ajengan datang ka pamarentah teh keur nganasehatan. Aya moalnya ajengan nganasehatan ka pamarentah datang ajengan teh ka kepala desa ka ditu ka kantor mun di dieu mah ka Cisarua. Cek ajengan teh aduh pakuwu punten ieu mah kamari teh nguping wartos lungsur artos ieu tapi teu dugi ieu teh ieu pakuwu saena mah teu kenging kieu tapi kedah kieu lamun tujuanna rek nganasehatan pejabat mah meunang ngan jarang-jarang eta tehnya dina nyana ge aya ajengan atau ustaz geus we urus masjid tuh urus umatkeun bagian di desa mah aya ieu bagianana kan kitu nya. Lamun datang ajengan ka pamarentah tuluy nganepikeun naon nganepikeun hukum anu zahir anu dilanggar ku pejabat tuluy diomekeun dipapatahan eta mah alus illa linashin ao lidab imadzolima atawa datangna ajengan ka pamarentah teh pikeun nolak kazoliman nolak kamadaratan di pamarentah teh di desa nya anu deukeut nyieun keputusan bahwa di kampung tiap urang teh ditarik patungan wajib 2 juta ewang bari teu puguh duka jang naon-naonna. Masyarakat bingung kan boro-boro ngaluarkeun 2 juta 2000 ge hese. Datang ajengan teh ka pamarentah Pak Kepala Desa aya wartos kamari teh nyuhunkeun udunan wajib 2 jutaan nya bener manawi kange naon Pak jangka maslahatan rakyat cek desa teh nya teu ngajelaskeun naon-naonana mah. Ternyata ditelusuri ka jero-jerona eta teh jang meuli mobil contona ya. Maka eta si ajengan wajib atawa alusnya mapatahan ka kepala desa supaya ngabatalkeun eta keputusan damantak ngamadaratkeun ka masyarakat. Bahasana di dieu mah lidafi madzolima pikeun nolak kamadaratan. Awali syafaati fil marodi nomor kaopat hiji 2 3 nomor katilu datangna ajengan ka pamarentah teh pikeun ngubaran anu gering bisi nya eueuh dokter nu sanggupeun da ieu mah panyakitna teh kasurupan. Sanajan kasurupan teh mangrupakeun panyakit tapi tara dibawa ka puskesmas nya geus pada arapal ieu mah
bawa ka ajengan atau ajenganana dipanggil ka dieu, dipanggil ka desa. Sanajan ajengan teh duka bisa duka henteu ngobaran kasurupan teh nya. Tah datangna ajengan hiji pikeun nganasehatan, dua pikeun nolak kamadaratan, tilu pikeun ngubaran anu gering bisi aya nu kasurupan di desa. Eta mah alus ku datangna. Ari tadi mah butut ku datangna teh lamun rek barang pentak bari tujuanana bertentangan, carana bertentangan, dalamun teu bertentangan mah menang. Ayeuna aya nu alus datang ka mas naon? Ka pamarentah teh hiji pikeun nganasehatan, dua pikeun nolak kana kamadaratan, tilu pikeun ngubaran anu gering. Tak ieu teh sanes jang ajengan hungkul, termasuk urang sarerea oge ari boga kamampuhan mah. Lain urang teh ajengan mah ngan ari ngubaran sakalian kasurupan mah bisa. Lain urang mah ajeng naon pabeulit, lain urang mah ajengan, lain ajengan urang mah jadi pohon ngan pedah sakalian mun ngobrol di kantor desa mah rada berpengaruh. Maka alus datang ke kantor desa. Lain orang ajengan mangan peda orang teh beunghar, lamun ngobrol di desa teh pasti digugu. Lain ari ajengan mangan orang teh boga jabatan di kampung teh, lamun ngobrol di desa teh bakal digugu. Maka eta sae kuda tangna teu kenging kieu ti desa aya kebijakan atawa instruksi titah patungan 2 juta ewang. Cek pamarentah nu di kampung ieu mah tos di luhurna kieu 2 juta. Tah eta teh kirang sae tapi taroskeun sajelas-jelasna pamitos jelas neme didugikeun. Hiji tah nomor 5 di dieu mah nya. Salajengna wa ilal fatawila yakunu musari'an wa yakulu is'al man yakunu ta'ahala. Beres ka nomor 5 manya. Berarti nomor 5 teh simpulkeun heula ulah datang ka pamarentah lamun tujuan jeung carana goreng, menang jeung alus datang ka pamarentah lamun tujuanana sae. Genap wa ilal fatawila yakunu musari'an wa yakulu is'al man yakunu ta'ahala. Salajengna nomor kagenep ciri alimil akhirah, lamun didedetkeun ka ajengan mah ciri ajengan anu bener, anu ajengan akhirat nyaeta tara buru-buru nyieun fatwa jeung ngajawab kana pertanyaan kajaba anu apal oge tara ijtihad dadakan. Maksudna kieu tara buru-buru nyieun fatwa jeung ngajawab kana pertanyaan kajaba manehna apal. Punten Pak Ustad dugi ari unur-unur teh lamun didahar hukumna kumaha? Kelaeung sapanjang ngaji can mangi unur-unur di kitab. Tuluy we mikir haram tah sapertoskeun kitu nya. Tara ujug-ujug ngajawab. Contoh unur-unur mah nya pernah aya nanyakeun unur-unur, Pak Ustad kumaha ieu hukumna lauk sapu atawa naon boncelnya? Pedah bisa di air, bisa di darat, amfibi sarua meureun jeung bangkong. Gengsi itu bisa ngajawab Ustad atau beraku Ustad bisa ngajawab. Aduh kumanya kira-kira ieu. Akur jeung bangkong lah. Haram contohna teh. Tah tekenging kitu nya balikta wa aba ijtihadan la yakunu ta'ayyanan wa yaqulu la adri idza lam yashala. Lamun sakira-kira teu apal atawa can terang mah ke atuh wan dipilari heula mamanawian da can kantos mendak ari undur-undur mah
da can kantos mendak ari masalah boncel mah lamun can mendaknya. Jadi henteu gampang ngadugikeun hukum teh lamun zaman ayeuna mah bahasana cocok logi. Dipapantes aduh pantesna naonnya? Haram atau halal atau menang ya. Dah henteu kitu ya. Tapi dipilari heula hukum anu bener jeung sesuai jeung eta hukum. Da mungkin wae anu salah bisa jadi bener, anu bener bisa jadi salah gara-gara henteu hafal. Gitu kan. Tara buru-buru nyieun fatwa. Balikta sok ditempokeun, sok lain ditempokeun atuh bahasa urang mah ari dililakeun teh naon? Ditempokeun. Ari tempo teh naon di urang mah? Make jaraknya. Balikta sok ditempokeun nepikakeun kapanggih hukum anu sabenerna. Eta ciri ajengan pi akhirateun. Lain ajengan wae termasuk urang oge nya urang-urang lamun ditanya ku batur, ieu lamun kieu cik kumaha euy cek maneh? Tah cek urang mah nu kieu mah. Oh kieu nih osok urang ge nya. Tah kitu eta teh teu kenging nya. Teu kenging sok tau lamun teh mah can terang. Kajaba lamun tempatna dina tempat heureuy ya eta mah mangga-mangga wae ya. Genep tah 7 fayakunu muhtaman bi ilmil batini wariqobi qalbin lisiyasati fa'ila mutawakkian li tariqi ilmil akhirati mimma yakunu minal mujahadatin jala. Salajengna ciri ulama akhirat teh ku ilmuna boga tujuan kana kabagjaan akhirat ngaraksa kana ilmu rasa. Tujuan nyupri ilmu teh lain ngan sakadar pikeun di dunia, tapi parat nepi ka akhirat. Dalamun nepi nangan saukur ka dunia, ngaji kieu teh asa eueuh manfaatna. Kukumpulan ti isuk-isuk nepi ka jam 10 bahkan jam 11 meunang urang duit kukumpulan di dieu. Henteu nu aya mah kalah ngaluarkeun duit. Koropak aya 3 kali liwat, can tukang dagang, can jajan, can arisan, kalah ngaluarkeun duit. Tuluy diuk cangkel atawa betah ieu teh? Cangkel. Usak-usik kita tadi sejuk atawa hareudang? Hareudang mantap dikebut-kebut ge tiungnya eta teh ciri hareudangnya. Ngaji tehnya teu betah, hareudang, kesel, duit kalah kaluar. Lamun ngan saukur rek ditepikeun kana masalah dunia, jelas urang teh moal boga kauntungan. Tapi kumaha atuh tepikeun ieu ngaji urang teh ka akhirat? Maksud ditepikeun ka akhirat teh lain dianteurkeun ka akhirat teh duka di mana nya. Maksudna timimiti asupna diniatan urang teh rek ngaji nyumponan kana parentah Allah, parentah Rasul, parentah agama bahwa ngaji teh hukumna wajib. Anapun masalah bisa jeung teu bisa nama eta mah bonus. Lawan bodoh. Masalah bisa jeung teu bisa nama bonus. Urang hayang bonus, fokus ngabanunganana
embung urang mah bonus geus loba di urang ge ilmu tinggal cicing atuhnya rek ngahulang mangga rek bari nunutan mangga rek bari nyarane mangga bari ngobrol mangga lamun teu butuh bonus. Nu penting poin kahijina naon urang geus nyumponan kawajiban daku urang teu ngaji bari mampu eueuh halangan eueuh harungan urang teh doraka ku teu ngaji. Nah da ngaji teh wajib sanajan wajib da ngaji teh teu kudu di dieu urang marek di imah ngaji teh jeung salaki bet mangga-mangga wae ngan meureun rada teu galib we kitu sok diobrolkeun batur geuningnya ari di palemuran mah kajaba lamun hirupna di perumnya moal aya nu ngobrol teu warawuh. Mimiti berangkatna diniatan niat rek ngaji nyumponan kana parentah Gusti pi akhirateun anu dibahasna ilmu pi akhirateun bekal jangka akhirat. Kumaha carana teh nyaeta ngaraksa kana ilmu rasa. Naon tu ilmu rasa teh da ari rasa teh umumnya naon eta teh rasa teh umum rasa teh asa urang mah asaan pasakan sok diasaan supaya jelas rasana ngaji sok diasaan tara supaya jelas rasana bingung kumaha ngasaanana ngaji mah da ngaji teh pan aya nu betah, aya nu semangat, aya nu fokus, aya oge anu henteu fokus. Ngan rata-rata dibawa kana ngaji mah henteu fokus. Naon sababna? Sabab eta tanjakanana bahwa surga mah dirarangkenanana ku teu purun. Lamun urang rek migawe kana kahadean tuluy urang aya hawa teu purun berarti ciri eta teh urang rek meunang ganjaran gede lamun mampu ngaliwatan kana teu purun eta. Contoh rek ngaji aduh teu purun di imah teh ngaji ge sok kalah nurutannya tapi maksakeun urang teh leumpang salengka nepi we ka madrasah. Geus di madrasah ge da teu semangat ieu hulang-hulang nu mekal HP mah ngoprek HP nya. Ningali naon we supaya teu keselnya. Eta teh gogoda wungkul lamun kuat nyingraikeun ngaliwatan kana eta gogoda maka bakal menang ganjaran anu gede. Sanajan spontan ganjaranana mah teu karasa di dunia. Tuluy nomor kadalapana turut kana dawuhan Nabi ulama jeung nu sejena aya naon ieu teh terakhir atau terakhirnya anu terakhir nomor kadalapana ciri ulama akhirat teh sok turut kana dawuhan Nabi. Urang mah teu apal dawuhan Nabi teh duka nu mana nya. Ari dawuhan Nabi teh namina hadis. Teu apal urang mah hadisna oge aya nu geus katalar hadis hiji atuh terang innamal a'malu binniyat terang terang ari ngahormat tamu teh sae eta teh hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipahu. Terang ari ngaraksa kana tatangga teh sae tah eta teh hadisnya fal yukrim jarahu. Oh aya MBG nya kenging hiji ewangnya tenang ya. Nah etanya urang mah teu apal cenah kana hadis mah boro-boro diajar hadis sekalian diajar rakatan salat oge hese aya
warasatul anbiya, warisan para nabi anu dinamian ulama, kahandapna kiai, kahandapna ajengan diajar ilmu fikihna. Dalamun urang teu apal ilmu fikih rek kumaha salat urang. Urang mah teu apal ilmu fikih mangan salat mah bisa. Bisa salat teh ngaranna ilmu fikih. Apal urang ge salat mah mimitina sok maca usholi tuluy takbiratul ihram bari leungeunna diangkatkeun. Tah eta teh naon ngaranna? Fikih. Apal urang ge lamun salat teh sok maca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, salam. Tah eta teh ngaranna naon? Fikih. Iraha urang mimiti apal fikih nya tergantung aya nu apal ti keur sakola diniyah mula kabawa nepi ka kolot teh kosi diajar deui. Aya oge anu apalna teh geus kolotnya. Eta mah iraha we apal namangan salagi urang can ngaji, urang boga kawajiban diajar kana eta ilmu fikih terutama anu menyangkut kana peribadahan salatnya. Salatna kudu bener, lain ngan sakadar ungkug-ungkugan, lain ngan sakadar cucu lautan, tapi sing bener ti mimiti takbiratul ihram Allahu Akbar. Nu sok ngangkat leungeun mangga angkat leungeunna nutara oge dina naon da ieu mah ngan sakadar sunnat. Ngan lamun di urang aya nu salat teh ngangkat leungeun bakal diaromongkeun. Ciri naon tah? Urang mah ngaji fikihna sadenge sok aya ningali nu salat leungeunna teu diangkat Allahu Akbar. Oh tara bisi aya ulah digeureuh-geureuh da ngangkat mah hukumna sunnah. Dina ngangkatna nya bisi aya nu can terang. Lamun rek diangkat Allahu Akbar, ieu aya dua pilihan. Hiji cicing heula, anu kadua langsung. Lamun langsung Allahu Akbar. Lamun cicing heula usahakeun cicingna kudu aya saukuran maca subhanallah sadetik atunya. Allahu Akbar. Ulah kieu nya eureun nya cicing tapi cicingna sakedeung Allahu Akbar. Eta teh lopatnya aya anu ngabatalkeun. Tapi lamun bade cicing, lamun bade langsung sabab salat batal ku gerakan 3 kali bari tuluy. 3 kali teh mana? Ieu lamun langsung Allahu Akbar sabaraha kali? 2. Ieu hiji Allah, ieu hiji Allah, berarti 2. Ayeuna lamun eureun heula bari eureunna sakedeung Allahu Akbar jadi sabaraha? 4. Ieu 2 kapisah ku eureun kahandap deui 2 jadi 4. Sedengkeun 3 kali gerakan tuluy-tuluy salat bisa batal. Maka keur ngangkat ieu teh bisa eureun Allahu Akbar. Sakumaha eureunna? Saukuran maca subhanallah sok urang. Subhanallah. Taruhlah sadetiknya. Allahu Akbar. Berarti Allah 2 putus hu akbar 2. Tapi lamun eureunna sakedeung Allahu Akbar hiji 2 3 4 da masih dianggapna nyambung. Tah janten dina masalah ngangkat leungeun oge teu kenging naon? Teu kenging sakahayang, tapi aya aturanana lamun pananganana bade diangkat. Urang mah rek langsung kieu we Allahu Akbar. Mangga wae ngan teu gaduh ganjaran pasunatan ngangkat panangan. Kartos deu.
tuluy dina doa iftitahna urang arosok maca doa iftitah anu mana doa iftitah teh Allahu Akbar kabiro eta nu masyhur sanajan doa iftitah teh seueur bisi aya nu salatna tereh cenah si eta teu maca doa iftitah seueur doa iftitah diantawisna doa iftitah anu pendek nyaeta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Tos eta doa iftitah. Doa iftitah di mana eta? Eta teh tina kitab Sapinah. Urang kantos ngaos kitab Sapinah? Kantos merenya pirapun teu sama sekali di dinya aya eta teh. Nah, eta doa iftitah sami hukumna sunnah. Bilih mual dibaca oge mangga da urang ge osoknya salah kapeung mah tara maca doa iftitah doa iftitah teh hukumna sunat bade dina salat fardu bade dina salat sunat hukumna sunat komo dina taraweh Allahu Akbar ceuk imam teh can ge urang Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim tah nya eta doa kita hukumna sunatnya bade diawas mangga teu diawas oge teu sawios nya maksud teu sawios teh teu mantak batal salat sami we jiga ngangkat dua panangan bade diangkat mangga bade henteu oge mah mangga ngan biasana urang mah sok hoyong ganjaran tambahan angkat we komo lamun tos biasa Allahu Akbar lamun bade eureun heula mun bade langsung Allah kajen teh di dieu lila nanya kieu ya sok ningali nu kieu Allah aduh lila keneh kajeun deui Allahu Akbar teu batal gitu nya atawa bade di luhur Allahu Akbar nu penting sanapas jeung kakuping tegeng harewasan ya takbiratul ihram tegeng kieu. Tah tegeng gitu. Tapi kedah ka kuping, minimal ka kuping ku urang, ku dirina. Allahu Akbar. Sakitu oge ka kuping. Allahu Akbar. Hek suarana teu kenging nyilesa kapeung, kieu nyilesa kapeung teh. Allahu Akbar. Eta oge teu kenging nya. Tapi suarana kajen teuing mamaeusan tapi teras ka kuping ku urang lamun teu aya suara anu tarik sapertoskeun gigireun pabrik eta masih gagorowo ke kan teu ka kuping Allahu Akbar anggareun ka kuping teh suara mesinnya ieu mah maksudna lamun dina nu jempling sing ka kuping suara teh Allahu Akbar nya minimal ka kuping ku nyalira teu kenging lusles Allahu Akbar. Nah, tekenging eta teh nya, tekenging lusles. Kajaba lamun suarana bener-bener teu ayaan. Lamun teu ayaan mah nya teu sawios ngan salagi mampu aya suaraan tuluy ku urang kalah dilusleskeun jiga dina tahiyat. At-tahiyatu. Assalamualaikum. Asyhadu alla tahiyat oge kan kedah ka kuping sami nya. Nu kedah ka kuping teh takbiratul ihram kedah ka kuping ku urang. Maca Fatihah, tuluy maca tahiyat akhir, maca sholawat, maca salam terakhirnya. Eta mah kudu ka kuping, teu kenging lusles dina Fatihah ge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Teu kenging, tapi kedah ka kuping jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Komo lamun teu ngangesora mah nya kadanguna teh kieu. Ketepek tapi teh suara ning aya suara padu bibir wungkul teh kenging eta teh nya Fatihah mah kedah ka kuping minimal kuno salatna sabab eta teh rukun qauli rukun salat anu kudu ka kuping teu kudu ka kuping ku batur teu kudu kieu bismillahirrahmanirrahim teu kudu kitu komo diragamkeun mah alhamdulillahirabbil alamin tata kedahnya ngan bisi bade mangganya anu jelas kudu ka kuping kunu salatna tah eta dina masalah Fatihah
tuluy dina masalah maca surah osok maraca surat sae eta sanajan hukumna sunnat masing teu dibaca ge salat henteu batal teras ruku i'tidal sujud urang mah tos biasa aya bacaan masing-masingnya. Tah teras ieu kan sok balar jamaahnya sok aya nu berjamaah tinggalin tapi kalah nyusul. Contoh yoli ka dieu nya bisi teu kantos ngawasapina aya imam Allahu Akbar waladhdallin cek imam teh amin imam teh nuluykeun bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad urang kakara datang gurudug di tukangnya kakara ge urang teh Allahu Akbar sikap urang lamun imam geus rek ruku urang datang urang ulah kalah ka maca Allahu Akbar Allahu Akbar kabir wa ini we tah urang teu kenging maca kitu lamun kaburu Fatihah baca Fatihah lamun teu kaburu sakaburuna contoh imam teh walam yakul lahu kufuwan kakara nepi ka kufuwan tinggal ahad ieu imam teh ari urang kakara Allahu Akbar tuluy urang teh bismillahirrahmanirrahim ahad cek imam teh maka Fatihah urang cukup nepi ka bismillah imam ruku urang milu ruku asalkeun urang milu ruku jeung imam urang geus meunang rakaat kumaha urang ieu Fatihahna can beres ditanggung ku imam sabab urang datangna telat ari makmum nu datangna telat teh disebut makmum naon masbuk ari masbuk teh hartina tinggalin nya kapiheulaan ku imam tak jadi lamun orang datang na paneuri alias henteu bareng nya kakara oge bismillahirrahmanirrahim ari imam Allahu Akbar ruku urang ulah maksakeun alhamdulillah rahmanirrahim maliki yaumiddin ulah geus we milu naon milu ruku jeung imam asalkeun milu bareng ruku jeung imam rakaat urang diitung sanajan Fatihahna kakara bismillah wungkul termasuk sanajan can maca Fatihah contoh bari nangtung atuh nya mi katingali contoh katingali punten ya kaluhuran contoh imam walam yakul lahu kufuwan ahad Allah geus ngangkat tangan ya imam rek naon rek ruku nya imam rek ruku ari urang giji tah urang keur naon salah kudu tinggalin imam geus rek ruku ya urang teu kudu maca doa iftitah teu kudu maca Fatihah bisa urang kieu Allah bahkan lamun teu kaburuhu akbar kieu mah bisa langsung Allahu Akbar langsung naon ya langsung ruku da imam geus kumaha geus ruku maka sanajan urang Allah arek ku akbar ka dieu ngan ningali imam geus ruku Allahu Akbar maka urang dianggap menang sarakaat naon sababna bareng ruku jeung imam kumaha Fatihah urang ditanggung ku imam tah kang kapayun mah dina masalah makmum masbuk nu tinggalin asalkeun imam ruku urang aya kasempatan maca Fatihah tinggal baca cenah teu aya kasempatan kakara ge ngangkat Allah ari imam geus ruku langsung we urang ge Allahu Akbar ngan urang mah kan teu biasa gitu teh jadi rada anehnya sabab naon henteu dengaos gitu. Tara ngajarannya kajun teh teu berjamaah. Tah kitu nya. Tah jadi dina masalah anu masbuk mah asalkeun imam can cengkat tina ruku urang ruku rek maca Fatihah atawa encan maka urang dianggapna meunang
sarokaat. Ngan lamun teu bisa bareng ruku jeung imamah maka urang teu dianggap sarokaat. Contoh, imam Allahu Akbar, kakaragi urang Allahu Akbar, urang ya imam ruku, urang ke imam ge Allahu Akbar, urang ruku imam naon cengkatina ruku alias itidal, eta mah teu diitung sarokaat. Jadi hitung. Naon sababna? Sabab urang teu bareng ruku jeung imam. Jadi patokanana nu dihitung sarokaat teh rukuna bareng ya, rukuna bareng. Eta dina rakaat kahiji lamun urang teu kaburu maca Fatihah gara-gara tingaleun. Urang mah teu buru maca Fatihah rek ngahajakeun we Allahu Akbarna imam geus kupuan ahad diuk we heula nya. Ngoprek HP imam teh geus qul huwallahu ahad Allahu somad lang secara ieu tuluy urang teh Allahu Akbar kakarage bar imam ruku urang milu ruku meunang sarokaat ngan kabina-bina teuing gitu ari kitu mah gitu geus puguh waktu anu nyalse aya kalahka dipake ngoprek HP. Ieu mah lamun tingaleun nya ahli berjamaah urangnya urang mah da mun aya nu berjamaahkeun we sakaburuna we urang mah kitu kan ya. Rek menang sarokaat rek 2 rakaat tapi ari anu naon manu apik mah hayang ganjaran berjamaah da ganjaran berjamaah anu pul teh ageung pisan nya. Ai urang mah teu karasa ieu ageung jeung alitna ge santai we gitu tah. Tah eta teh sok naon? Sok nyusul. Maksud nyusul teh sanajan kakara Allahu Akbar ningali imam ruku langsung ruku nya eta teh jadi sarokaat. Teu kenging kalah disusul imam ruku Bismillahirrahmanirrahim. Imam geus itidal susul ku urang ruku, imam sujud urang itidal terus we sakasusulna nya kasusul ieu imam dina sujud kadua sanes kitu eta mah teu dianggap berjamaah. Ari kitu mah dianggapna ge keur udag-udagan ya. Ari udag-udagan kitu mah mungkin salatna mah sah nya ngan naonan gitu. Ari udag-udagan kitu mah udag-udagan bisa disiapkan tosnya tak ieu dina masalah ilmu anu fi akhirateun diantara na salat. Jadi tak bilih hilapnya singkat kuping takbiratul ihram teu kenging lusles aisaran aya kana mah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin singkat kupingnya kumaha namun ngaheos teh ku angin wungkul tak upami ditingali tina segi tajwid eta teh terjadi nya. Naon sababna? Sabab ari huruf teh aya nu ngange napas, aya nu ngange sora. Diaturna babna sifatul hurufnya. Pengerti orang mah cenah. Intina mah kieu we, bahwa ngucapkeun huruf kudu aya soraan. Lamun teh mah mampu bersuara. Kajaba lamun tos teu aya soraannya. Erep ya sora teh dipake gogorowokan. Da tadi tos nyeporteran poli serak contohna teh nya. Tah eta mah dihampura nya lamun tos aya soraan mah ngan salagi soraan aya keneh mah singka kuping ku dirina kudu salatna termasuk tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka. Jeung saduluyna termasuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sakitu ge shalawat ngan urang mah diajarkeunana di bonusan. Naon kaiduna teh? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid kakara assalamu alaikum. Padahal mah anu wajib nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eta nu wajib nama ngan urang mah resep
bonusnya. Resep naon? Resep ganjaran tambahan. Eta dina masalah salat, nya kitu deui dina masalah zakat, nya kitu deui dina masalah puasa, nya kitu deui dina masalah wakaf di dia malain wakafnya. Wakafnya kitu deui dina masalah hibahnya. Kahadenya upami tiasa mah antawis wakaf jeung hibah teh mending keneh hibah daripada wakaf. Naon sababna? Wakaf mah hese ngurusna karunya kanu ngurus ganjaranana sami, pahalana sami, ngan dina palebah ngurusna. Wakaf jeung ai hibah teh mere atuh teh urang mah nya. Ari wakaf mah hese ngurusna teh, ari hibah mah leuheung. Contoh, meja ieu diwakafkeun jang ngaji. Doraka lamun meja ieu dipake masangkeun lampu. Doraka lamun meja ieu hiji waktu dipake diajar diniah. Doraka lamun meja ieu hiji waktu dijual. Da wakaf mah teu bisa disewakeun, teu bisa dijual. Wakaf eta. Benten sareng hibah mere. Ari hibah mah rek dikukumaha ge bebas asalkeun masih keneh bertalian. Hibah kaca ka masjid, ari kacana teh rek diganti, jual we da tadina ge pamere. Hibah karpet ka masjid geus butut, jual we da hibah mere. Benten sareng wakaf. Ari wakaf mah rek dijual teu bisa, rek dipake geus butut, tungtungna gular goler, katingali kuno merena asa jadi teu manfaat, tungtungna nya kitu katoler-toler sabab ngaranna wakaf. Wakaf mah ari wakaf teh wakof eureun kepemilikanana mas naon urang geus teu boga hak, batur geus teu boga hak. Saha nu hakna? Masjid. Sedengkeun masjid teu bisa kuku maha aya oge anu ngurusna oge teu bisa ngajual karena eta barang wakaf. Mantap kami kapayun mah supados gampil diurusna namina teh nying teuing wakaf lah, tapi hibah. Ari hibah mah dina nalika geus rada butut rek diganti kuno anyar tiasa dijual. Ari wakaf mah teu tiasa dijual. Saur aturan agama, saur aturan negara nu ngajual tanah wakaf aya dendana nya. Sok negara do HP mah pun naon pidana yang menjual tanah wakaf dina Google atawa dina AI nya. Sabaraha tahun eta dendana lamun kapendaknya. Ari teh kapendak mah meureun aman we kan hiji waktu bakal kapendak gitu. Tos sajam. Kasimpulanana sanajan mungkin teu kapaham sadayana bahwa ciri alimil akhiro nomor kalimah teh sok ngajauhan ka pamarentah dina hal anu awon, tapi lamun hal nu sae mah sae sumpingna ka pamarentah. Nomor kagenap tara buru-buru nyieun fatwa lamun ditanya teh gancang ngajawab bari teu apal kana katerangan nana. Nomor ka-7 ku elmuna boga tujuan pikeun akhirat lain ngan saukur keur haliah dunya. Nomor ka-8 turut kana dawuhan Kangjeng Nabi sareng para ulama diantawisna pikeun naon? Pikeun supaya bisa ibadah. Titik. Kantun hancana tingali anu gaduh buku hancana teh kantun pata'allaman lillahi ilman nafi'ah. Tak kantun eta cirian nya fata'allaman lillahi ilman nafi'ah. Hadirin rahimakumullah, sakitu nu biasa kapihatur, mudah-mudahan ajur manfaatna. Hapunten tina sadaya kakirangan oge kalabatanana ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.